Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wal ishruna ari hadis anu ka-20 genep. An Aisyata eta tetep katampiti Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat ngadawuh itu Siti Aisyah kana lafad qala Rasulullah. Qala pantos ngadawuh sah Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad. As-sakhiyu ari jalma nu bageuran qaribun eta nu deukeut minallahi tina rahmat Allah, qaribun tur anu deukeut minan nasi ti jalma-jalma, qaribun tur anu deukeut minal jannati ti surga, ba'idun tur anu jauh minan nari tina neraka. Wal bakhilu jeung ari jalma anu qoret ba'idun eta nu jauh minallahi tina rahmat Allah, ba'idun tur anu jauh minal khalqi ti makhluk, ba'idun tur anu jauh minal jannati ti surga, qaribun tur anu deukeut minan nari ti neraka. Wal jahilu jeung ari jalma anu bodoh as-sakhiyu anu bageuran itu jahil, ahabbu eta leuwih dipikaresep ilallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala min alimin tibatan jalma anu ngarti bakhilin anu qoret itu alim. Qala parantos ngadawuh saha Nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad as-sakhau ari bageuran syajaratun eta hiji tangkal fil jannati anu tetep di surga aghsanuha ari pirang-pirang dahana itu sajarah mutadalliyatun eta pirang-pirang anu nyolodor atawa nyalodor fid dunya di dunya. Man saha jalma akhada anu nyokot si iman bi ghusnin kana hiji dahan minha anu tetep tina itu aghson. Qada tah nungtung itu ghusnun hu ka itu si iman ila jannati ka surga. Wal bukhlu jeung ari jalma anu qoret atawa wal bukhlu jeung ari qoret syajaratun eta tangkal finnari anu tetep dina neraka. Aghsanuha ari pirang-pirang dahana itu sajarah mutadalliyatun eta pirang-pirang anu nyalodor fid dunya di dunya. Faman tasa jalma akhada nu nyokot si iman bi ghusnin kana hiji dahan minha tina itu aghson, qada tah nungtung itu ghusnun hu ka itu si iman ilan nari kana neraka. Wa ala hada jeung eta netepan kana ieu hadis hikayatu Bahromil Majusi ari hikayatna Ki Bahrom al Majusi. Qala parantos ngadawuh sa Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak kana lafada jajatu munggah haji kaula sanatan dina hiji taun minas sinin anu tetep tina pirang-pirang taun. Fakuntu tuluy bukti kaula fi hatimi Ismail eta tetep dina tembokna Kanjing Nabi Ismail. Fanumtu terasare kaula faraaitu teras ngimpen kaula fil manami dina waktos kulam atau waktos sare. Rasulullahi ka Kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bari ngadawuh Kanjing Rasul kana lafad idza raja'anta di mana-mana balik anjeun ila Baghdadin ka negara Baghdad fadkhul tah kudu asup anjeun fi mahallati kadza di tempat anu wa kadza jeung anu watlub jeung kudu neangan anjeun Bahromal Majusi ya ka ngaran Bahrom anu bangsa Majusi. Waqra jeung kudu macakeun anjeun hu ka itu Bahrom minni ti kaula assalama kana salam. Waqul jeung kudu nyaritakeun anjeun lahu ka itu Bahrom innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala radin eta nu ridho mi angka ti anjeun. Fantabahtu teras nyaring kaula faqultu teras ngucapkeun kaula kana lafad la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadhihi ari ieu impenan ru'yan atawa hadhihi ari ieu kajadian ru'yan eta impenan minasyaitani anu tetep ti setan. Wa tawaddatu jeung wudu kaula wa shallaitu jeung salat kaula wa tuftu jeung tawaf kaula bil Ka'bati di Ka'bah. Ma kana perkara syaa anu ngersakeun kana emma sah Allahu Allah fa ghalaba teras ngalindih ni ka kaula naon an-naum sare. Fara'a itu teras ngimpi kaula kadzalika seperti itu impian salah samarrotin kalawan tilu pirang-pirang balikan.
Falamma atmamtu tuluy samang-samang sageus namatkeun kaula al hajja kana ibadah haji wa raja'tu jeung balik kaula ila Baghdadin kana nagara Baghdad. Tola betu tah neangan kaula al mahallata kana tempat wa daro jeung kana imah. Fawajadtu teras manggihan kaula syaikhan kahiji jalma kolot. Fakultu terus nanya kaula, a antana ari anjeun Bahromul Majusiyu eta Bahrom al Majusi. Qala ngajawab itu syekh kana lafad na'am. Leres kultu nanya kaula, kana lafad halakan hayata tetep pikeun anjeun indallahi munggu Allah khairun ari kaalusan. Qala ngajawab Bahrom kana lafad na'am sumuhun. Aslaftu sok nginjemkeun barang kaula annasa ka jalma-jalma dah wadawazdah kalawan sistem dah wadawazdah nya maksudna make sistem riba. Hadza ari ieu salaf ingdi mungguh kaula khairun eta alus. Fakultu tuluy ngajawab kaula hadza ari ieu salaf haramun eta haram. Hal ingda kana eta tetep dianjeun ghairu dzalik ari salianti itu salaf. Qala ngajawab Bahrom kana lafad na'am sumuhun. Kana buktili eta tetep pikeun kaula naon arba'u atawa saha arba'u banatin opat pirang-pirang anak awewe wa arba'atu banina jeung opat pirang-pirang anak lalaki. Zawajtu geus ngawinkeun kaula hunna ka itu banat min abna'i ka pirang-pirang anak lalaki kaula. Faqultu tuluy nyarita kaula kana lafad hadza ari ieu tazwij haramun eta haram. Aidon deui hal ingda kana eta tetep dianjeun ghairu dzalik ali salianti itu tazwij. Qala ngajawab Bahrom kana lafad na'am sumuhun. Ja'altu ngajadikeun kaula walimatan kana walimahan lil majusi pikeun kaum majusi fi waqti tazwijil banati dina waktu ngawinkeun pirang-pirang anak awewe. Kultu nyarita kaula aidon deui hadza ari ieu haramun eta haram. Hal ingda kana eta tetep dianjeun ghairu dzalik ari salianti itu ja'altu walimatan lil majusi. Qala ngajawab Bahrom kana lafad na'am sumuhun. Qala nyarita Bahrom kana buktili eta tetep pikeun kaula saha bintun anak awewe min ajmalin nisa'i anu tetep ti panggelis-gelisna pirang-pirang awewe. Ma wajadtu henteu manggihan kaula laha pikeun itu ibnati kuf'an kana kupuna. Fazawajtu tuluy ngawinkeun kaula hak ka itu ibnati min nafsi ka diri kaula. Wa ja'altu jeung nyieun kaula walimatan kana walimah tilkal lailata dina eta peuting. Wahia jeung ari tu lailah awwalu lailatin eta kawitanana peuting. Dakhaltu nu ngadukhul kaula biha ka itu ibnati fakana tah bukti fi tilkal lailati eta tetep dina peutingan walimah minal majusi ti kaum majusi saha aksaru anu leuwih loba minal alfi tibatan 1000 jalma. Fakultu tuluy nyarita kaula hadza ari ieu aidon deui haramun eta haram. Hal ingda kana eta tetep dianjeun ghairu dzalik ali salianti itu mazkur. Qala ngadawu Bahrom atau ngucap Bahrom kana lafad na'am sumuhun fil lailati dina peutingan allati anu wati tu anu ngawati kaula ibnati ka anak awewe kaula. Ja'at datang sa imro'atun hiji awewe muslimatun nu Islam imro'ah min ahli dinik anu tetep ti jajaran panganut agama anjeun. Tasroju bari make lampu eta imro'ah min siroji tina sawareh pirang-pirang lampu kaula. Wa auqad terus ngahurungkeun itu imro'ah as-siroja kana lampu. Faraja'at tuluy balik itu imro'ah wa atfa'at jeung mareuman imro'ah kana itu lampu. Fadakhala tuluy asup imro'ah thaniyan dina anu kadua kali na wa auqadat jeung ngahurungkeun imro'ah as-siraja kana lampu. Wa kharajat jeung kaluar itu imro'ah wa atfa'at jeung mareuman itu imro'ah kana lampu. Fadakhala tuluy asup itu imro'ah salisan dina anu katiluna. Wa auqadat jeung ngahurungkeun imro'ah as-siraja kana lampu tuma atfa'at tuluy mareuman itu imro'ah
kana lampu. Faqultu tuluy nyarita kaula pinapsi dina diri kaula kana lafad la'alla hadhil mar'ah. Boa-boa ari ieu awewe jasusatul lususi eta hiji pangintip ti pirang-pirang bangsat. Fa kharajtu tuluy kaluar kaula khalfaha di satukangeun mar'ah. Fadakhala tuluy asup itu mar'ah mangzilaha ka imahna itu mar'ah ala banatin ka pirang-pirang anak awewe laha pikeun itu mar'ah. Falamma dakhala tuluy dina samang-samang sageus asup imro'ah kulna tah ngaromong itu banat laha ka imro'ah kana lafad ya ummah. Hei emma mamah. Hal ji'tana ngadatangkeun anjeun lana pikeun abdi sadaya nabi syai'in kana dahareun. Fa innahu dasanya kalakuan lam yabaqo eta henteu tumetep lana pikeun abdi sadayana naon taqotun tanaga wa sabrun jeung kasabaran minal ju'i tina lantaran lapar. Fadama'at tuluy nyurucud naon ainaha cai panonna duana itu mar'ah. Waqala jeung nyarios itu mar'ah kana lafad istahya itu geus ngerasa era kaula min robbi ti pangeran kaula. An as'ala kana yen minta kaula ahadan ka hiji jalma dunahu anu salianti itu robbi. Khosotan jeung kalawan khusus atawa sumawana min aduwillahi ti musuh Allah. Wa huwa jeung ari itu aduwullah majusiyun eta Bahrom al-Majusi. Qala nyarita saha Bahrom kana lapad falamma sami itu tuluy samang-samang sangadenge kaula kalamaha kana omonganna itu mar'ah. Roja'atu tabali kaula ila dari ka tempat kaula wa akhadtu jeung nyokot kaula tobakon kana baki. Wa ja'altu jeung ngajadikeun kaula hu kana itu tobak malanan kana anu pinuh min kulli syai'in tina sakur perkara dahareun. Fa dhahabtu tuluy indit kaula binafsi kalawan diri kaula sorangan ila dariha ka tempatna itu imro'ah. Qala nyariosa Abdullah ibnul Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak kana lafad hadza ari ieu kalakuan khairun eta alus. Walaka jeung eta tetep pikeun anjeun al bisyaratu ari pangbubungah wa basyaratu jeung bubungah kaulahu ka itu Bahrom biru ya Rasulillahi ku ngimpen tepang sareng Kanjeng Rasul. Wa qasastu jeung nyaritakeun kaula alaihi ka itu Bahrom ar-ru'ya kana eta impenan. Faqala terus mengucapkan itu Bahrom kana lafad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa kharra teras ngajungkal atau nyuksruk itu Bahrom min saatihi tina saahna Bahrom. Wa mata jeung maut itu Bahrom. Walam abroh jeung henteu reureuh kaula hatta ghasaltu nepi ka yen ngadusan kaulahu ka Bahrom wa kafantu jeung mungkus kaulahu ka Bahrom. Wa sallaitu jeung nyolatan kaula alaihi ka Bahrom wa dafantu jeung ngubur kaulahu ka itu Bahrom. Wa kana jeung bukti sa Abdullah ibnul Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak yaqulu eta ngadawuh itu Syekh Abdullah bin Mubarak kana lafad ibadallah hei pirang-pirang abdi Allah ista'milu kudu ngamalkeun aranjeun kabeh as-sakha'a kana berehan ma khalqillahi ta'ala sarta makhluk Allah ta'ala khairan kalawan alus fa innahu dasanya itu sakha yanqulu eta mindahkeun sakha al-a'da'a ka pirang-pirang musuh ila darajatil ahibbai kana darajat pirang-pirang kakasih. Kantun al-haditsus sabi'u wal 'ashruna cekap wallahu a'lam bissawab.